gereg aing nempo ieu ya. Nempo cair teh. Ganda ieu mah lumayan nih ngurusna hade nu di Lebak. Cerap gitu euy. Juga mau bere baso ge mah baik-baik we meneunan. Ade we di bere kertas wae ge di dahar aing ngepaur. Tah. Sini ada dana. Lup. Ah. Gitu ronyok. Ah. Nah. Kemarin mah teh dik lumayan. Mau pelet. Tuh kecil deui mah euy. Ayeuna mah coba ngecek gitu. Si anak-anak manehnya poin dicek lah di ditu. Oh, kaum Ustad Apin di ditu we. Kengayeun balong ya. Rarane Arab Jair pakai nu kieu. Kieu mudik meureun. Kurang gerak ngadeng Arab Jair ku keraras jalan. Aya baru. Kumaha juragan? Dia, bro, bro, ya, bro, ya. Ya, kumaha ya? Kumaha manawi? Ya, teh naon mana mau kabat ngadek urang? Teu ieu tadi ngadadosan itu juragan nuhun. Ke heula, ieu cenah. Cek nanya ieu kumaha eta pae hiji eta? Pae. Ieu lumayan hiji 1 kilo tuh. Tempo. Alah. Manya pae astagfirullah kumaha ieu teh ngurusna ya Allah tuh nu gede tadi ka dieu teh urang terek muji urang teh. Jadi handap alus marab lagi. Resep. Nah ieu pae. Kumaha tuh ieu? Aduh, buka ieu teh kumaha ya geuningan? Sugan digeprek bieu ku palunya. Henteu. Ieu kumaha tuh ieu? Kira manawi teruskeun ka nu acup oren itu. Itu teruskeun ka nu acup oren itu. Nah itu. Mohon itu. Mah. Bahagia mah. Itu. Cenah itu lo paeh teh hiji. Nya kitu ku eta ku mangga pacul. Ih, henteu juragan. Panginten itu mah mabok eta teh seueuting parah panginten. Ke heula ai kitu mabok seueur teuing para mabok mah seueur ngarot meureun kitu mah. Teh ke juragan upami seueuting parah besok langsung parae. Berarti si Cinoy nu marabanana. Nu marabanana juragan. Marab make kampak jiga nasi eta mah nya. Mah dicampuran racun Ieu mah panginten. cek si Cinoy ieu mah cenah. Mangga pacul. Aduh eta teh sanes abdi mah teu ngurus lauk juragan macul hungkul. Oh, ngono tuh. Nya kitu nuhun nya mah. Cinoy berarti nya ieu mah. Awas ya Cinoy. Kumaneh tuh cek si Emang. Kumaha Pak kumaha? Eta pokoknya teh hayang apa anak jair lauk gantian kubur rame 2 kilo hiji. Teu hayang apa? Tuh gede-gede teuing da ge anak ajar segede piit. Eta hasilna bisa meuli imah eta. Moal bisa kitu. Aing ampun. Geus ayeuna mah gawe heula Jung. Urang rek manggihan kolega. Arek aya kolega ka dieu. Arek aya. Aduh, ieu kolega can datang wae ieu. Ngasa bae imah kitu. Si Suraji di lapisan ngalak kalaras ya yang Jair lapisan RR. Ya,
Bang, Iya. Ya ilah teuing atunya aku masih. Boom. Mah kegawean teh. Naon di dia Mana tuh ke dia erang kayak kolega. Salah wae. Lah dia kan itu. Tun tadi gigir-gigirnya dah. Tinggalin dah tinggalin dah. Tun tadi itu digigir. Aja ini dia arek aya kolega. Ngalah. Wah hapuknya. Beres. Ini. Dengar teh aing barang ge puut. Capek lempang jauh gini ke balong teh. Tah geuningan aya. Yuk ke dia, Pak, aduh. Dia, aduh. Ya lumayan we ya balong-balong lah. Lumayan we ya mah. Yo sehat. 10 ekor alhamdulillah sehat Kang. Nah, linggih, deling ya. Aduh. Lumayan aya kolega ka dia jigana aya hawar-hawar geunah ini ada. Kumaha ya? Manawi ya. Asa Sarawak nu bete aya WA di enggal-enggal ke balong cina nu bete. Oh, atuh dah. Iya. Susu. Iya teh karena memang kumahanya ibaratna teh sim kuring teh ya gaduh bebalongan ya eta aya bebalongan gitu tah. Nu ieu mah jayar gitu tah. Wah, lumayan. Mayak pak. Itu di lebak aya. Ya, dua anak dia itu. Balong. Itu mah ukuran dahareun. Lebokeun konsumsi eta maksudna. Masih. Salah dia teh sensitif. Nu ieu rada leuheung tah itu jangan indukan aja. Nu larpanan we leutik. Oh itu. Iya teh edek ngobrolkeun minangkan nama lauk jang anyar lauk anyar bisnis gitu. Laukna teh ngaranna lauk cujay. Cujay teh naon? Cucurut ngojay. Nah, gitu. Oh, Nya cucurut ngojay teh sambil gitu. Nah, cucurut ngojay maksudna cucurut ngojay teh nya ibaratna mah aya lobster di parat cucurut. Nah, jadi nu ngojay nama cucurutna gitu. Nah, ieu nama lobster lah gitu. Jadi usaha lobster maksudna mah gitu. Eta emang lobster di pemasaran kumaha eta Kang? Jadi lamun lobster teh ayeuna pemasarannya gitu ya, lamun aya liang aya lobsteran. Nah, maksudnya mah lobster gitar ya. Kira. Ada apa? Kira. Mangga. Gitu. Tapi ieu mah ulah ieu mah. Para mah ulah. Lain para betul. Cik hoyongnya bian marah belauk ya. Tuh mangga. Bade kun ieu aya pelet FF, aya pelet naon deui tah aya loba lah. Wah benar iya laukna alus sehat jair. Oh atuh pasti na ieu mah. Sama 1000 ya Kang? Yo, wah ieu mah geus 500.000 genan. Loba teuing we. Loba teuing eta mah 100.000 mah. Ya yang paling sabaraha hiji. Kan lumayan. Sakieu ge bisa menghasilkan hiji imah, mobil. Bisa jadi. Da kumaha ngajualna we eta make tangan. Ulah. Ai omset per bulanna ieu dina jair sabaraha Kang? Oh, bisa nepi ke puluhan juta ge. Mayak pak bukan mayak pak pisan ieu teh. Benar atuh lagi hayang nyobana jairnya. Yo abi ge. Yo. Ku abi mah sabab ku pusing-pusing teuing. Loba ting lauk. Paling-paling kana solokan ka ditu. Ku aman da lawan nguseup gitu tah. Jadi aman lah gitu. Leung aya ku jama gini. Gitu tah. Di pelaku syaro malebar gitu. Jadi ieu nama ku amal urang teh kudu loba amal ka solokan gitu tah. Bisa aya Mang Endol gitu tah. Mang Endol bisa kuseup teh. Tanya Mang Endol nguseup kieu tah. Jadi karunya lah jairnya urang meureunnan di dieu loba jair. Mere-mere atuh kitu tah. Tanam ubi, tak perlu dibaje. Bacot kau babi, kita gelut saja. Semarakkan hari ini. Cicina iya gawena gitu we kapake teu kapake. Kadang kapake kadang teu lolobana mah henteu ya. Kan lumayan lah eta yang mindah-mindahkeun pot lah teh lumayan we saeuting lah. Itu memberdayakeun aya nih. Eta warga sekitar. Mun teu kitu mah beak lauk meureunan diuseupan. Tapi asawa bukan teh euy, kurang mana nya? Eta buronan negara eta. Pantesan aya TV. Oh, eta mah TV lokal tingkat RT. Wes mah bener eta mah. Nay. Pang benerkeun eta kabehnya. Kumaha Kang? Oh, ieu teh aya strawberry, aya cecenet, ganja. Nuhun, ieu teh da kumaha we rupi-rupi? Ganja.
Tadi terapi-rapi mana mancula naon tuh eta tita tadi. Pan itu tuh cenah hayang sina rata. Aduh ya tita tadi ieu si juragan hayang we dipindahkeun ieu ka dieu. Saya wah. Ini tah we mindahkeun nu pieu. Gawean gila atuh dah. Coba kudu ngagentian ku gurame aing hiji jaher oge segede piit ge. Aduh aing kumaha tuh ieu. Naon sia mah? Paeh ngelila-lila. Jaher hiji paeh ge kudu digantian ku gurame eta teh aing aduh. Aduh si marabna loba-loba teuing meureun. Teu biasa wae eta teh pelet, biasa kan saeutik can campuran pasta ge kumaha aduh aing. Rek teu modar kumaha.